kudu mudawama. Teras urang teh kudu ngamah dina sasi Ramadan teh maca Quran. Gitu. Bahkan cek sebagian keterangan hadis saja nyata bila mana datang bulan Ramadan mangka ngajeng naon aras kursi malaikat nyata ngajeng bahasana kumaha tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baca kami nabina pikeun umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumpingna sasi Ramadan wastagfarat mangka mamentakeun pangampura naon nyaeta aras kursi malaikat mamentakeun pangampura naon deui asyamsu wal qamaru wal kawakib nyata panon poe dina sasi Ramadan nyata teh mamentakeun pangampura pikeun umatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamentakeun istighfar panon poe bulan bentang eta mamentakeun jeung ayeuna contona waktu yu hartina pirang-pirang manuk minal hawa'i anu aya di awang-awang eta istighfar eta mangmentakeun pangampura nyaeta ke umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan mana kade ya kasadayana anu resep kana manuk lain bekeng sadaya ngapunung kering manuk kering elbar eta komo dina sasi Ramadan maka de misi urang manuk di awang-awang eta istighfar mangmentakeun pangampura nyaeta pikeun umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan jeung lauk anu aya dina cai eta tetep mangmentakeun pangampura pikeun umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan sakur-sakur nyaeta anu mangaluhat ruh sadayana mangmentakeun pangampura pikeun umatna kanjeng Nabi dina sasi Ramadan tuh dina sasi Ramadan mah kitu mangaku mana urang teh kade dina sasi Ramadan kumaha diwarang-warang ya barangkali pambudak mudi daripada urang contohna ngadareun matak naon urang ka masjid ka madrasah canak saposna urang abdas matak naon nyanak Al-Qur'an tadarus gara makan ari urang mah teu wajib acan teu sunah-sunah acan dipigawe urang ari anu wajib teu dipigawe komo ieu teh beungeun sasi Ramadan anu kalintang nyaeta naon sucina unggulna mulyana sasi Ramadan mana sasi Ramadan teh disebutkeun sasi taubat sasi barokah sasi rahmat sasi maghfirah ayatna eta teh dina sasi Ramadan